Sampurasun dulur sadaya Wilujeng Sumping di channel Ngaliwet Ngalet Jalan Dapur Alam Sunda. Dulur, Neng aina di kebon. Mung satu acana urang ningal perjalanan Neng heula ka kebonnya. Wilujeng nyakseni. Tidayeuh nama rek janten Rosi ieu teh. Mung duka kumaha ke kapayur nama. Masih aman, lancar. Duduruk dugan itu asli nama. Nah, mulai menemukan hambatan. Wayah na jalan kieu mah ieu teh ngagoes we terus. Rosi sieun labu kameramen geus capek ngudagna. Kapungkur mah ieu teh Neng teh masih kuat. Gegedugrugang jalan butut kumaha oge di sorang. Ayeuna mah tos teu sanggup lalaunan we hayo. Teu sanggup nate ieu teh tos kaseringan teuing geubis. Janten aya masalah dina tulang belakangna. Ieu oge aktivitas sehari-hari teh Neng teh tara lepas tina penyangga korset khusus lumbal teh geuningan Neng. Korset nu aya besi eta nepi logaman. Janten asa saregsek teh geuningan. Jadi asa aduh paur we. Da paur operasi teh gitu we pokona mah dulur lah mangga urang saksikeun heula dugi ka beres.
Alhamdulillah tos dugi. Nah, perjalananna parantos rengse. Hatur nuhun parantos nyakseni.